Ikir cerita tua jago kodir sengitan awak, cara nyengitan awak bersihan batina kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur. Geus teu kudu nyaritakeun nanaon, asal bersih kaambeun aku batur seungit. Boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae. Lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae. Os urang bogoh jasa ka bogoh urang batur nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam baik ya lantaran sejati di jero hati hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadona endog sapoto padahal endog hijian ya lemai kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hati orang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong geus kitu mah engke